para kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Saur Karuhun. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna nincak bagian ka-35. Para wargi kaum dangu cep hamidan parantos mulih ka jati mulang ka asal. Dipunut ku Narahayu para wargi sadaya dipenta ku Nu Maha Kawasa. Atuh salajengna anjeunna teh nyaeta kantos nyerat surat wasiat. Di antawisna surat wasiat teh perkawis tanah nu 20 bata di nyaeta diwakafkeun kangge ajengan nanti kanggo kepentingan keagamaan gitu para wargi sadaya. Atuh salajengna anu 40 bata cenah dihibahkeun ka Nyi Sarikaya bumi nu ayeuna dilinggihan kangge ibuna kitu para wargi sadaya mangga urang teraskeun. Nah ieu hibah ditampi ku Nyi Sarikaya atuh ku mama ajengan terus pasti harita teu ditampi. Duka ku Nyi Sarikaya mangga urang teraskeun. Ajengan Aceng teras manjatkeun doa tawis nampi kana panghibahna tanah ti Cep Hamidan almarhum tutas ngadua lajeng naros deui ka sagara bari ngalirik. Kumaha ujang bade ditampi kaemutan ti almarhum? Rupina Kang abdi mah teu langkung pun bojo mama. Cek sagara teu bisa mere kaputusan ku narima ku henteu hibah sawah ti almarhum. Ongkoh mere nage ka Nyi Sarikaya pamajikanana. Kumaha atuh pangemut Nyai? Ajengan Aceng naros ka Nyi Sarikaya. Kang abdi mah ka dieu teh sanes aya maksad kadinya mama. Mali asa tebih tina sangkian anggang tina gamaran. Almarhum aya kaemutan kitu ka abdi. Mung kangge abdi moal wakagasik nampi gancang nampa. Jalanan dihinteun teh almarhum kagungan keneh ibu. Mangkaning ibuna teh kasabat nu gelis. Cek Nyi Sarikaya can wani narima mutlak kana panghibahna sawah ti almarhum. Eta meureun sok ingis aya buntut nangke di akhir. Cek kasarna mah keur nyarisan Nyi Sarikaya teu dodoro haripeut ku teu teureuyeuh. Ieu anaking ulah boga pikiran sieun kitu sieun kieu. Mak Rido lahir batin dunya akhirat caang bulan 14 jalan lebar sasapuan. Emak masrahkeun ka hidep sakumaha amanat ti si Asep lamun amanat eta teu dilaksanakeun ku emak. Tangtu emak bakal nyanga dosa gede sabab amanat teh berat leuwih-leuwih ti boga hutang Nyai. Top geura rawatan ku Nyai kalawan mudah-mudahan sing mangpaat sing tuluy kapimili ku anak Nyai. Cek Ibu Arsiah bener-bener ridona nyerenkeun sawah sakumaha amanat ti Cep Hamidan almarhum kalawan Ibu Arsiah pokna deui. Atuh bisi Nyai boga rasa cangcaya atawa sieun aya itu aya ieu aya nu ngaganggu gugat ku seke-sekeler emak pek geura ganti susuratanana kalawan ngaran Nyai ke belangkona pameulina ku marek diteangkeun heula dina lomari pakean si jenat nya ari mah parantos Ridho mah masihkeun sakumaha wangsi ti almarhum ku abdi ditampi lahir batin mudah-mudahan sing ngajantenkeun hiji ganjaran nu sae kangge putra emak mulihna ka alam barjah. Oge mugi-mugi sing manfaat katampina ku abdi. Cek Nyi Sarikaya kakaradaek narima harita teh kana panghibah ti almarhum. Atuh ajengan Aceng manyatkeun doa ku ayana Nyi Sarikaya narima kana eta hibah sawah anu legana 40 tumbak di desa Ciherang. Koloyong Ibu Arsiah ka kamar tuluy muka lomari pakaian almarhum kalawan nyokot 2 surat belangko tanah jeung sawah nu rek diserenkeun ka ajengan Aceng jeung ka Nyi Sarikaya. Tah ieu seseratan tanah teh nu palih wetan mah mama. Ieu seseratan Serang nu di Ciherang. Cek Ibu Arsiah nyerenkeun surat belangko ka ajengan Aceng jeung ka Nyi Sarikaya. Atuh surat ditarima ku masing-masing kalawan Nyi Sarikaya nganuhunkeun ka Ibu Arsiah kitu deui ajengan Aceng sami nganuhunkeun kalaya nampi. Nincak kawanci bedug lohor sabada sagara jeung Kimenon ngadon salat heula di masjid terus pamitan ka Ibu Arsiah kalawan menta dihampura. Atuh Ibu Arsiah nyambut kana caritaan ti sagara jeung ti Nyi Sarikaya kalawan Ibu Arsiah keukeuh kudu minenganjang atawa minengalongokan tur hayang diaku inung saterusna samalah Ibu Arsiah make jeung penemahanan bea sagala ka Nyi Sarikaya aya kana 10 letreunana. Diulah-ulah ge keukeuh kudu dibawa atuh kapaksa ku Kimenon dipangmawakeun terus kebat balik kasarakan
Wanci asar harita sagara jeung Nyi Sarikaya katut Kimenon geus tepi ka panganyerkanana nu kabeneran Aki Kalajaya jeung Basukri keur nariis ditepas. Rentang-rentang keneh Aki Kalajaya curingha kalawan ngabejaan ka Basukri. Tah geuning ari diupat ari di tingkurumu barudak teh abahna Nyai. Laras we Aki, cek Basukri bari ngareret sanggeus Nyi Sarikaya jeung sagara katut Kimenon arunggah. Bari can diuk-diuk acan, Aki Kalajaya geus miheulaan tumanya. Panyana Aki mah moal tuluy ngenong Agus. Kumaha bejana nu gering teh? Mawi ki sakawitna mah moal teras ngenong mun kaleresan Kang Hamidan teras ngantunkeun kinten tabu 5 sonten. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumaha tuh kasampah keneh barang datang ka ditu teh? Aki Kalajaya bangun kaget. Kantenan we atuh malih kantos nyuhunkeun dihapunten heula. Nya teu kantos setengah jam teras ngantunkeun. Kapaksa maronok jalan bade wangsul teh sieun kawengian di jalan mangkani ngabantun murang kali. Tema sagara bari gek biuk jeung Kimenon. Hari Nyi Sarikaya kebat asup ka kamar nyarekeun budak meninggal gebrak ti tadi keneh. Yakin perkara patokan umur mah beunang disebutkeun Rusia Allah abahna Nyai. Si Horeng jang Hamidan ka dieuna teh nyaeta kitu we panungtungan make patelak heula jeung Kimenon. Ngan hadena kasampah keneh kalawan bisa silih hampura heula. Kumaha ari indungna ngaku ka sarerea. Kantenan we ngangken mah malih baranga dongkap oge ibuna Kang Hamidan ngarangkul ka si Nyai kalayan nangis. Tema sagara kalawan pokna deui. Keki punten bade ngudaran heula yang-yang teu kiat hareudang. Jung ka ditu geureureureuh heula bisi harayang inum mah da geus aya dina teko. Meunang Aki bieuna heur. Cek Aki Kalajaya holoyong atuh harita. Sagara jeung Kimenon kajarero kalawan ngudaran pakaian sabab teu kuat ku hareudang. Kawan tu usum halodo katamah para mitra tas lumampah sakitu jauhna. Harita teh manguyuhankeun ku Nyi Sarikaya teu mopo di jalan mangkan bari ka ditu ka dieu ngangais budak. Peutingna sabada salat magrib sarerea ngariung di tengah imah samalah Nyi Sarikaya mah bari nyusuan budak turun di lalahun. Aya ku sarieup aya ku pararantes naker kalayan di pekampungan tur loba tutubuhan. Soragang menireang ditunggu ku sorat cari cangkas. Jangkrik cihcir kikirilikan pipireun hawu bari haseup ngelun keneh da puguh can pareum pisan. Angin ngagelebug lembag kana dang-daunan ting korosak ting keresek. Araras daun cau anu ngaplek goyag-goyagan. Pucuk tangkalawi haur ting laleok ting pelenoy. Heuleut setengah jam pok Aki Kalajaya mungaran cumarita kalawan ngareret ka Nyi Sarikaya nu keur nyusuan budak. Kumaha Nyai manajang Hamidan ngaku ka Nyai pokna tuluy neuteut. Kantenan we ngangkeun Aki malih barang dongkap ge terase muru bari nangis mung teu tiasa wangsul deui harita wireh Kang Hamidan teras ngantunkeun tema Nyi Sarikaya. Nya cek si Agus ge kitu jang Hamidan teh hilang. Ngan untungna teh kasampah keneh kalawan bisa silih hampura heula. Lamun berat teh mah moal berat keur anu hilangna, moal berat keur ka diri urangna ari geus silih bebaskeun tina sagala kasalahan. Da memang kitu pentingna urang daek nempo anu gering teh nyaeta bilih bisi salah saurang aya nu miheulaan ninggalkeun alam dunya. Sabab tadi ge patokan hirup atawa umur marusia pangeran. Hiji pagawean upang hade-hadena lamun urang jeung urang kasebut manusia boh lalaki boh awewe daek silih hampura kana pasti pangeran baris mere ganjaran hade kaduanana. Kapan ceuk Aki baheula kumaha nyarita ka hareupeun sarerea lamun urang boga musuh hiji loba teuing boga sobat atawa duduluran 1000 seutik teuing atawa kurang keneh. Malah kacida halusna ulah boga musuh sarerea oge. Sabab lamun urang boga musuh sokomo aya 2-3 ngarasa rugi gede. Rek rumingkang sieun, rek nitah makomo teu wani da musuh teh atawa teu akur.
Sedengkayan jelema boh lalaki boh awewe kabeh ge tara anger jag bae boh anger dina bogana hartabana nu diparengkeun manggih kasusah teh atawa kaprihatinan kapan bingung rek muntang tulungna gabungan urang teu akur teh ari kitu mah urang akur jeung tatangga sumawona jeung dulur aya kabutuh atawa kepentingan naon-naon teh moaru megag menta tulung moaru megag rek ngalongok kitu tah di dieu urang kudu inget yen manusia tara langgeng atawa tara anger ngancik dina hiji kasenangan atawa ngancik dina harkat jeung darajat pasti bakal aya robahna nu miskin atawa nu lara masakat tara anger aya dina kamiskinan nu beunghar loba hartabana ceuk paribasana bro di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah tara anger loba hartabanana sok rajeun aya orotna kadangkala sok aya beakna nepi ka ledis bersih dadas koredas ceuk paribasana teu nyesa bulu salamar-lamar acan ngan sababiahna pohara eta rupa-rupa parobahan teh tah urang kudu inget kadinya hirup ajeng kaayaan jelema tara anger geuni hujan ge tara terus-terusan ham ngecrek bae sok rajin aya raatna aya halodona berang sok nyaning puting nyaning berang sifat papasangat cek Aki Kalajaya teu weleh ngareatikan teu weleh nindak kana bag-bagan agama memang sakumaha nu dicaritakeun ku Aki Kalajaya kitu teh teu salah kasebut manusia atawa jalma boh awewe boh lalaki sok aya parobahanana tong boroning dina bab urusan kadunyaan dalah dina waruga oge sok loba ngora pasti bakal ngalaman kolot kulit peungkeur turneuh-neureut jadi ngariut meotan buk hideung meles ceuk paribasana ngabang bara jadi bodas untu rempeg jadi ngurangan malah jadi lemong tutas Aki Kalajaya cumarita pok sagara nyarita tutas Aki Kalajaya cumarita atuh pok sagara harita teh nyarita mamawi kieu Aki kamari teh sabada abdi sareng si Nyai nyuhunkeun dihapunten teh kalaya nyangakeun panglayad ka Kang Hamidan anjeunna parantos teu tiasa sasauran ngawalerna ge cekap kuungeuh tos kitu anjeunna tutunjuk ka luhur lomari ari saur sesepuh masjid jadi ditu muhun saur ajengan ujenengan ajengan Aceng cing lungsurkeun koper nu dina luhur bupet Nyi Arsiah cenah kitu muhun ajengan Nyi Arsiah teh ibuna Kang Hamidan mama atuh ibuna Kang Hamidan teh ngalungsurkeun koper kalaya diasongkeun ka Kang Hamidan tutup koper dibuka bari pandangan ngeleper di barung kureng hap napas asa tabih gancang ana song teh masihkeun amplop ka abdi atuh amplop teh enggal ku abdi ditampi nanging teh kantos dibuka harita jalan Kang Hamidan kabujeng teras ngantunkeun hari tadi waktu abdi sareng si Nyai kali Mang Menon pamitan bade wangsul mama ajengan teh miwarang muka amplop patu abdi teh asa diemutan pami mama ajengan teh sasauran marupina dugi ka ayeuna ge ahli babantun we ka dieu enggalna carios si amplop dibuka ana brai teh dilebetna aya serat teras ku abdi dibaca horeng anjeunna muhun Kang Hamidan amanat ka ibuna saurna teh tanah nu dianggo kebon di paliwetan kedah dihibahkeun ka mama ajengan supados dianggo ibadah lajeng serang nu ageungna 40 bata kedah dihibahkeun ka si Nyai ari bumi sareng tanahna kanggo ibuna ku dasar kitu kangge si Nyai teu gasik nampi gancang narima kana pamasihan ti almarhum rupina si Nyai inggis aya itu ieu kapayuna nanging ibuna Kang Hamidan keukeuh we kedah ditampi saurna teh inggis janten dosa upami kumaha teu dipasihkeun jalaran amanat kitu deui ka mama ajengan keukeuh tanah nu diangge kebon kedah ditampi nyatos kitu mah ku si Nyai ditampi bali serat belangkona ge dipasihkeun saur almarhum dina seratna teh ka si Nyai etang-etang ngagentosan ka nyaah pami ka nyaah teh mah wireh rumaos salami dipihukum teh teu acan dibanaan tah seratna ti almarhum atuh ieu ge belangko serang dipasihkeun sote bilih bade digentos seseratan anak ku desa kalayan atos nami si Nyai cek sagara nerangkeun nisari kaya dihibahan harita teh sawah ku Cep Hamidan almarhum kalawan suratna ditinggalikeun ka hareupeun Aki Kalajaya beun kajeng ka Basukri uluh baruk si Nyai teh dihibahan sawah ku almarhum Jang Hamidan
nyari kitu mata ya salah na aku nyai tarimakeun komo kitu indung geus ridho masrahkeun eta sawah ka nyai muga-muga sing manfaat turising turun tumurun kanu jadi anak ngan di mana geus boga keur waragadna beberes ka desa gancang robah balangkong ngaranna ku nyai keun engke sabada alfi salat atuh rek manyatkeun doa muga-muga hibahan ti almarhum Jang Hamidan masih ngajadikeun hiji ganjaran amanah dan kitu setiap urang nampa hibahan tinu hilang atawa narima warisan boh pakaya boh imah atawa barang naon bae oge samodel perhiasan jeung pakaian ulah dapon narima bae bari cukup nyebutkeun nuhun kanu masrahkeunana atawa kanu merena tapi kudu ditarimakeun kalawan dibarengan ku doa beda deui jeung dibere dahareun atawa opieun eta mah ku nganuhunkeun geus cukup naon pangna kudu ditarimakeun bari didoakeun sangkan urang nu narimana sing jadi kamanfaatan atuh kanu merena nyaita kanu geus mulang ka alam kubur muga-muga sing jadi ganjaran hade ngan eta sawah nu dihibahkeun ka nyai teh nah sawah warisan ti bapana atawa ti ninina ti akina Aki kalajaya ngareret kalawan nitip ka Nyi Sarikaya ari saur dina serat nama kayak ngagale almarhum Aki mali saur ibu naoge kitu serang seratan nu dianggo kebon kayak ngagale almarhum tema Nyi Sarikaya atupok Mbah Sukri mairan seolah-olah muatan karena caritaan jawaban Nyi Sarikaya leres serang nu dihibahkeun ka si Nyai teh nu di Ciherang mah kayak ngagale Cep Hamidan Aki balik waktu diukurna ge sim kuring ngiring nyaksenan nya kajun ai geus jelas meunang meuli Jang Hamidan mah tur abahna si Nyai nyaho waktu dibelina heuh nanyakeun teh naha warisan teh bisi engkena aya nu ngagugat ti pihak kulawarga indungna atawa bapana ngan eta digarapna ku saha sawah teh Nyai Aki kalajaya ngareret ka Nyi Sarikaya duka tu Aki da terang ngagarap nama duka ku almarhum duka ditengahkeun kanu sanes jalan abdi mah teu kantos naroskeun ka ibuna oge rupina mah digarap ku almarhum Aki jalan sae mucim kuring nalika Cep Jumen Hamidan jumeneng kene sok rajin ngurus pakaya munggu kakayeunakeun mah sabada sim kuring teu aya di ditu ceuk Mbah Sukri lamun kitu mah perlu ditanyakeun ku si Agus ka indungna Jang Hamidan nah digarap usaha sawah nu dihibahkeun ka si Nyai lamun digarapna kudu sejen tanyakeun saha nu ngagarapna ngarah puguh dina waktuna rek narima hasilna atuh nu ngagarapna supaya nyahoon ayeuna mah geus hak milik si Nyai lamun seug di wewengkon urang mah nu rek ngajual sawah kajian dilirkeun we Nyai kana sawah deui di wewengkon urang dari aya di ditu mah disarakan almarhum barabe lantaran jauh marojeng ja dina ngurusna lamun katalingakeun teh mah moal bisa katalingakeun unggal poe insyaallah manawi engke mah tos aya milik sakantenan bade ngarobi seseratan bade ditaroskeun ka ibuna Aki ceuk sagara geus kitu mah para mitra sadaya atuh Kaki kalajaya ngoloyong ka kamar terus ngalaksanakeun salat Isya hari menon hari geus ngarengko sisi panto taksiran teu kuat kutundu sabab peutingna kurang sare milu kemit ari katambah-tambah capek ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso wargi kaum dangu sakumaha nu kauninga geus kitu mah Aki kalajaya noloyong ka kamar terus ngalaksanakeun salat Isya ari kimenon harita geus ngarengkol sisi panto taksiran teu kuat kutunduh sabab peutingna kurang sare milu kemit ari katambah-tambah capek atuh sagara oge sanggeus Aki kalajaya ka kamarna terus ngampih sabab sarua kurang sare kitu deui Nyi Sarikaya sanggeus nyarekeun budak tuluy ngagoloyoh ngedeng nepi kareupna sare ngareneng jeung sagara salakina meni ujug-ujug ngagebra harita teh para mitra sare tibra
Kawas nu dipupul bayu nepi ka saurang ge poho teu disibut-sibut acan. Ngan leheung Basukri mati beurangna keneh. Ge teu lesot tinu samping sarung sedeng Kimenon ngarengkol kawas kuku. Heuleut sabulan nati sabada Cep Hamidan maot. Sagara jeung Nyi Sarikaya arinit nu maksud jeung tujuan rek nganyang ka Ibu Arsiah yainuna almarhum Cep Hamidan. Sabab inget kana caritaan ti Ibu Arsiah hayang diakui indung. Ongkohan keur Nyi Sarikaya ti mimiti dipihukum ku almarhum nepi ka ayeuna can nyieun kagorengan kanu jadi mitoha. Numatak Ibu Arsiah ujug-ujug ngaku ka Nyi Sarikaya. Harita inditna teh bari sakalian mawa surat belangko sawah rek dirobah. Susuratannana ka desa nu hartina rek diganti hak milik ku Nyi Sarikaya. Teu kacaturkeun di jalana sagara jeung Nyi Sarikaya geus tepi kanu dituju. Kabeneran harita para mitra sadaya. Ibu Arsiah nyampah keur nungguan poe segon diburuan. Barang jol oge harita teh gancang ngabagiakeun kalawan nyamat budak nu keur diais ku Nyi Sarikaya. Kituna teh keur Ibu Arsiah menikah cida bunga heunana majah teh asa diaku indung. Teu kungsi kacaritakeun obrol-obrol itu ieu nama antara Ibu Arsiah jeung Nyi Sarikaya. Kitu deui jeung sagara. Caturkeun Nyi Sarikaya jeung sagara meunang tilu peuting ngenong di Ibu Arsiah. Kalawan surat belangko sawah geus dirobah jadi hak milik Nyi Sarikaya, nu kabeneran eta sawah dihibahkeun ka Nyi Sarikaya digarapna ku Ibu Arsiah. Atuh keur Nyi Sarikaya ngarasareup greung digarap ku Ibu Arsiah mah sarua jeung digarap ku kolot sorangan. Nyati harita Nyi Sarikaya atawa sagara sok remen ngalongok Ibu Arsiah. Sabulan 2 kali aya sabulan sakali samalah Kimenon sok rajin dititah ngirim ke dahareun. Nyate nyaho sakuap sakopeun oge. Nu akhirna Kimenon jeung Ibu Arsiah jadi wanoh tampolana lamun Ibu Arsiah boga pigaweun di kebon atawa di sawah sok dibantuan ku kieu Kimenon. Tampolana lamun Kimenon hoream balik sok ngadon ngenong. Nepi ka akhirna Kimenon jeung Ibu Arsiah aya nu ngawinkeun ku basa batur. Majah teh Ibu Arsiah beger pakokolot boga deui salaki. Bume eta Kimenon sok ngabantuan barang gawe atawa rajin ngenong. Dina hiji poe parang Kimenon balik tas mangmagerkeun di pipir imah almarhum Cep Hamidan. Nuku ayeuna diasian ku Ibu Arsiah sedang imah Ibu Arsiah dijual jeung tanahna kalawan dibelikeun kana sawah sagagampar jeung sawah nu Nyi Sarikaya hibahan ti almarhum Cep Hamidan. Sorena Kimenon ngobrol jeung sagara ditepas. Samalah Nyi Sarikaya ge aya ka karareng setas nyangu. Ari Basukri mah di jero lantaran riribit ku panyakit. Aki kalajaya keur mautan daun kawung dina golodog. Ari sawah nu abdi teh geus beres di tanduranana mah? Tanya Nyi Sarikaya bari nyician cai teh kana bekong keur Aki kalajaya. Sabab menta cai teh haneut. Oh, us diramet deui nya kamari ge basa mang dititah ngirimkeun talus teh. Ih geuning aya ku kesit geus diramet deui. Saha nu migawena? Dikeureuy we kuduaan ku mang jeung kumana almarhum. Teu kungsi gadug lohor geus beres atuh. Tadi mah basa mang tas mang magerkeun. Nya dipipir teh tuluy katampian maksud marek mani teu kuat ku hareudang jeung bayeungjang biasa carpel atuh da. Kabeneran di tampian aya barudak awewe pantaran-pantaran Nyai tiluan. Duan keur nyeusehan nu saurang keur ngumah eceng dianayakan gede. Atuh mang teu kapaksa ngajejentuh nuan barudak awewe kituna teh ku carentilna keur. Lain buru-buru kala galecok bari saluseurian. Ngat we celengkeung teh cenah ceuk nu saurang ngomong kieu bari ngiceupan ka baturan duduaan. Udu asa naon nya euy bager mino atau bager pakokolot. Kadeuleuk kupikir mah awewe jeung lalakina nu geus nyaranakan nini ka aki-aki arocon. Moal teh siga nu ieu we belo adean beureunya ting jeret teh heuh. Bunga eta di umur ulang bejana ayarana geus kolot. Meutingkeun aki-aki danten. Ari ceuk baturna teh, saha kitu? Kapan itu cenah nu tas ditinggalkeun hilang ku anakna? Oh, Bi Arsiah kitu. Is manehna na tarik-tarik teuing ngomong teh bisi kadengen ku cak-cak bodas. Pamaning cak-cak deui ayeuna keur campegohan beuntak dadap kitu. Eta lalakina sanu nyaho hai-hai ka Bi Arsiah euy. Teuing aing ngaran anu sabenerna mah ngan kadengena kuy mah menyon-menyon kitu cenah kitu. Atuh pungguh mang teu meuli keheul aku dak awewe nyai. Aduh kunyahan. Najan teu langsung ngomongkeun mang. Geus kaharti atuh ku mang mah atuh. Geus kaharti ku mang menyindiran ka mang teh. Tungtung nama keur mang keheul nu aya hayang ceuri aya. Heuh keheul nama
hayang seri nama keuna mah eta we emang disebutkeun menyon cenah dianggap belo adean sagala majah teh centing direhem kitu ceuk Mang Menon. Harita teh nyaritakeun perkara tilu urang barudak awewe Nyi Sarikaya asa suka jeung Nina Siri ngaheuheuy. Heuh deuh. Urang mana barudak awewe nu nyarita kitu teh mah? Nah, urang dinya we sugan salembur jeung mana almarhum. Lamun teh sieun jadi ribut mah dipendur kumang teh lah. Kumaha Ki Menon ari sagara gawena mesem. Pok Aki Kalajaya nu keur mautan daun kawung nanyakeun. Kumaha Menon pangdeng eta aya nu ngabastakeun ka Nyi Asia? Mata kilah barudak awe tiduan. Yeuh Menon lamun aya nu ngabastakeun kitu boh kasaha tong asa-asa. Tong asa kumaha atuh Ki? Gitik wae kitu? Lain digitik. Kumaha tuh? Ki Menon teh ceuk Aki ge tong asa-asa tuh we pikiran ku lain. Saha terus di pikiran ku Aki teh? Supaya Jawa ya Ki mah. Nyar sia. Kagok dibasakeun batur pokona mah. Dari laing lengo itu lengo. Sai mah keneh jeung laing manasinakeun dewe kakarahanyat kagolodog geus ngedeprek maten. Cek Aki Kalajaya ngagonyak Ki Menon. Atuh Nyi Sarikaya akei-akeyan malah sagara kabawa seuri kudu seuri meningagi. Lah Aki mah laekeun ge moal di pikiran ku abdi mah Ki. Naon araheunana naon pandangeunana batan sakieu hirup geus malarat acan. Boga pamajikan dia teh cukup ku dongeng atuh. Manasina Mang Jaya boga pamajikan dibayaran ku dongeng. Ai kuring aduh. Seutik gedena kudu dibayuan sedeng abdi boro-boro bisa ngabayuan pamajikan. Saeukeureun sorangan ngariweuhkeun kan waya di dieu. Teu kahalangan ku kitu euy. Ari geus dikersakeun ku Maha Kawasa matur aya tapal adamna. Moal buru-buru ada pamajikan pokona mah asal suka pada suka bari boga sai pekaheun. Ari ceuk dewek mah geus we kawin ka mana almarhum. Ngarah kitu mah pakaya nu si Nyai kaurus ku lain. Atuh kaduana leuwih kuat babarayaan nu mataksa geus kawin ku lain ngarah boga deui pikieun paku kumaha. Onggohan lain ge can kolot-kolot teuing masih keneh meujeuna boga pamajikan mah deuleu. Cek Aki Kalajaya siga nu ngahatean ka Ki Menon cek Nyi Sarikaya ge nyarita. Nya Mang kawinna ku Mang perkara keur ipekahna kitu mah. Kumaha beehna we tuh Mang. Atuh Mang bisi teu wani cacarita ka Ma Arsiakeun ku abdi dicaritakeun. Sanajan Mang teu boga pakasaban ge moal burung dahar asal getol ngurus pakaianna we. Nyi Sarikaya sarua ngahatean. Entong Nyai lah. Entong Nyai era. Mulkan teh siga pisan Mang nu nyalinung ka gelung ceuk paribasana mah. Cek Ki Menon rada humaneuar. Semudaria tapi walau alam ari batina mah duka kumaha. Atuh duka aya harapan duka henteu ka Ibu Arsia. Tapi katingali nama Ibu Arsia siga nu nyaaheuna keur ka Ki Menon. Tah geuning ceuk si Nyai ge kitu euy. Nu matak tong make bingung-bingung naon hesena naon susahna pirage kawin. Gapruk we gadinya. Aduh. Teh si Aki meninggalkeun ka hayam we digapruk-gaprukeun. Hayam rek diadu mentinggal gapruk atuh Ki. Jelema beda euy itu merukan kumaha nya. Ki Menon sering ngahehe bari juru turun tuluy katampian. Abong kena Nyi Sarikaya Pramitra. Waktu baheula ngahiji keneh jeung Cep Hamidan almarhum eueuh carekeunana. Tur bener-bener satia ngabulaan kanu jadi salaki. Diwuh mikanyaah kanu jadi mitoha. Atuh ku dasar kitu keur Ibu Arsiah ge mikanyaah ka Nyi Sarikaya. Lamun sakalieu Nyi Sarikaya datang meniteu sirikna dagdag deg-deg nyuguhan. Samalah kahayangna Ibu Arsiah mah Nyi Sarikaya jeung sagara Katutbah Sukri hayang ulah pajauh anu hartina hayang riung mumpulung. Nyi Sarikaya jeung sagara ngarasa karunya jeung teu ikhlas ninggalkeun Aki Kalajaya nu ngurus Nyi Sarikaya welas-welas taun. Tapi Aki Kalajaya ge eta mah ngidina Nyi Sarikaya jeung sagara salakina parinah kasarakan di Arsia. Malah Aki Kalajaya make nyebutkeun tong hariwang tong melang-melang. Sanajan Aki hirup nu ngelis ge sabab geus tuman ti baheula nyorangan.
Mincak kana tanggal 12 bulan mulud harita teh kaayaan Aki Kalajaya asa beda ti sasari, make disalin ku pakaian bersih, baju kampret bodas, calana pangsi hideung, samalah teu disot tina iket barang bang semplak. Atuh Nyi Sarikaya nu tas rengseng ngamadian budak teh nanya ka Aki Kalajaya, mungkeur ngadaweung di tepas. Ki, upi Aki bade angkat ka mana ngange-angean meni rapih kitu? Sapertos bade angkat-angkatan tebi sareng ngange iket sagala. Pokna bari neuteut. Atuh cemienon mairan bari meresan suluh nu dipoekeun di buruan. Rek begeres bugana si Aki Nyai. Aduh. Aja rek ngawariskeun ilmu bela diri ka Mang. Aduh. Muni edun teh si Aki aing aduh. Atuh hayang we disalin mah Nyai. Ari boga pakaian nu balik mah. Dan sakieu-kieuna satahun sakali ge jarang dipake, malah geus aya kana 12 tahun tara dipake-pake. Minangka kakarayeun Aki ngajaran deui pakean pangwaris ti karuhun Aki baheula. Waktu Aki ngalap ilmu ka mantena, temal Aki Kalajaya nyarita meuni leuleuy. Tara-tara ti sasari. Panjenengan abdi mah Aki teh make pakaian kitu rek ngawariskeun ilmu ka abdi ki. Kimenon bari ngicepan ka Nyi Sarikaya, ngawariskeun ilmu naon euy ayeuna mah Aki teh geus teu boga jampe jengkoleun acan ceuk paribasana oge. Sabab 3 poe ka tukang ku Aki geus dipiceunan. Hari Aki ngodon miceunan ilmu pada wariskeun we sabare ka abdi atuh jeung si Agus ki. Lain guna naon euy lantaran Aki ngarumasakeun geus kolot. Umur ge biheung sabaraha menit deui diwariskeun ka ilaing atawa ka si Agus sok sieun teu bisa mawana. Sajabati kitu bisi hese balik bawa kuna mah. Balik kumaha ari Aki? Kimenon talete kalawan teu. Si laing mah ya ku talete naker. Pokona mah bisi hese balik we euy piraku ilaing teu kaharti. Akhirnya Nyai Aki tengke cerek jarah kepaesan karuhun Aki di pasir kebenaran ayeuna salse malam 12 mulud bari si Agus atawa si Menon mun rek miluna bari sakalian urang ngabumbang. Terus ngabumbang ki? Rek tuluy ngabumbang. Ngilu abdi rek terus ngabumbang mah cek Mang Menon. Yung we ajakan si Agus mengpeung Aki kuat keneh ngalengkahna ka pasir. Ongkohan geus waktuna Aki jarah kabeneran ayeuna bulan mulud tanggal 12. Temal Aki Kalajaya ceng tana bekong tuluy nginum. Ari Kimenon harita ngampihkeun suluh ka dapur bareng jeung Norojona sagara. Nutas ngasuh budak di pasir. Kalacat sagara ungah ka imah jalan ti dapur bareng Nyi Sarikaya Norojol. Ari Akang tas di mana ya? Disangki ku abdi mah katampian. Cek Nyi Sarikaya bari neuteut. Waktu tadi Nyai ngisikan katampian teh si euy ceurik. Tema sagara gancang budak disamat ku Nyi Sarikaya. Kalawan disusuan bari diuk dina sama kareupeun habu. Ari sagara pokna de ari si Aki ka mana Nyai? Itu si Aki mah nuju ngadaweung di tepas puguhna mah teh tas digeugeuikeun ku Mang Menon. Maja si Aki rek beger cenah atawa ngawariskeun ilmu. Samalah ku abdi we disangki bade angkat-angkatan tebih. Bireh tara-tara ti sasari ngawangian kampret bodas meuni bersih. Lancingan pangsi sareng iket sagala. Dari kitu rek ka mana cenah? Sagara gek diuk dina jojodog. Ari saurna mah pedah eta we geus aya kana 12 taun. Tara dipake-pake bari engke teh cenah. Tos ieu rek jarah kapaesan karuhuna di natras ngabumbang teras nama. Samali Mang Menon sareng Akang ge bade ngiring mangga cenah kitu. Nya duh. Kapan ayeuna teh malam Jumaah malam 12 bulan muludnya. Mah atuh lamun Nyai lamun Akang milu Nyai ngilu ngabumbang. Mangga bade ngabumbang mah mung ulah tebih teuing di ditu we di paesan karuhun Aki di pasir. Tema Nyi Sarikaya. Atuh sagara ngoloyong ka hareup nyampeurkeun Aki Kalajaya. Mungkir ngadaweung dina babalean menisi janu tumanina nakar. Saurna Ki bari jarah teras ngabumbang leres kitu. Namanya Nyi Sari sesauran ka abdi. Suga diparengkeun ku Allah. Mumatak Aki make pakaian teh pangjimatan ti almarhum karuhun Aki. Disangka ku si Nyai mah Aki terek sasabaan padahal dipake sotenan dumeh rek jarah.
saja batiki tugas aya welasna tahun dara dipake-pake hari si Agus rek milu jarah ka pasir insyaallah ki syukur rek milu jarah masa kalian urang tuluy ngabungbang tapi ngabungbang ge moal kanu jauh di dinya we di paesan kaluhun aki ngan lamun rek jarah ka bangsa paesan karamat mat ulah rek menta itu menta ye urang mah sabab lamun urang menta itu menta ye kanu geus eueuh ti dunya boh ka inung boh ka bapa kan ini ka aki umumna ka kolot-kolot urang hukumna sarua jeung musyrik nya nu disebutkeun musyrik teh menta-menta ka kolot urang atawa ka karuhun bari dina kuburan beunang disebutkeun lamun kitu mah sarua jeung mangera dua ka Gusti Allah ongko ka manusia ongko jadi musyrik hukumna biasa we urang mangiriman doa ka arwah-arwah karuhun anu mudah-mudahan urang menang leleberan barokahna geuning bangsa para alim ulama ge lamun rek ngayakeun dakwah teh sok nyebutan kieu muga-muga salami wa sholawat dilimpahkeun salalamina ka junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih ka kulawargina ka para sahabatna ka para tabi'inna dugi tunggu urang kalebet pangiring mantena kalayan keing leleberan barokah ti mantena taya ge model urang jarah atawa nadran ka kuburan karuhun atawa ka inung ka bapa urang model kitu jadi lain urang nadran ka kuburan nu jadi inung bapa menta dinuakeun disangkan gede milik gede darajat sedang nuges aya di alam kubur atawa di alam darjah borora nulungan urang manehna ge keur nyangga ganjaran teuing kumaha sok aya sakao nu teu meunang nadran atawa nyekar ka kuburan lain teu meunang nadrana lain teu meunang nyekarna nyaeta teu meunang sotenan menta-menta kanu geus eueuh ti dunya ka kuburanana kade si Agus bising salah arti si Agus bising salah paham aya nu nyebutkeun teu meunang nyekar teh kitu maksudna mah cek Aki Kalajaya harita para mitra mere katerangan janten sanes teu kenging nadran atawa teu nyekar nya Aki lain ngaso heula ngaso para mitra sadaya Aki Kalajaya terus marentah ke manggih ngaso cenah pegel atuh si Aki jarios wae aduh para wargi sadaya ngaso heula ngaso. Para wargi sadaya harita Aki Kalajaya mereka terangan lain teu meunang nadrana ngan teu meunang sotenan urang menta-menta komo lamun urang menta-menta bari teu sirikna nyembah mah musyrik teh unya cek Aki Kalajaya atuh para mitra wanci magrib Aki Kalajaya ngoloyong ka jero terus kebat asup ka kamarna kalawan ngalaksanakeun ibadah salat magrib henteu abdas heula sote dumeh Aki Kalajaya boga kene abdas ongkohan candila ta salat asar atuh sagara tuluy turun terus katampian rek bebersih balik ti tampian biasa ngalaksanakeun salat magrib di kamarna rengse sarolat magrib Aki Kalajaya sanggeus bebeja ka Basukri jeung Kanyi Sarikaya terus idit dibarengan ku sagara jeung menon maksud daya lian rek jarah ka makam karuhun kalawan rek tulus ngabungbang teka caturkeun di jalana Aki Kalajaya jeung sagara katut Mang Menon geus tepi kanu dituju nyata ka makam guruna Aki Kalajaya nu katelah Mbah Raksabumi Aki Kalajaya para mitra sadaya geek sila meuni meneko nying hareupan kuburan anu tutunggulna ku batu sisina dikuriling ku batu sagede-gede peureup kitu deui sagara jeung Mang Menon sarila tukangeun Aki Kalajaya sirah pada tarungku leungeun duanana ditumpangkeun kana lahunan sedeng Mang Menon sajeroning keur tungkul mungguh panon marunut rinat ka sisi kagigir geus kitu ret kaluhur cacakan caang keneh geus rai-raian keung sabab patempatan sakitu geuman teu beda ti leuweung gang geus mimiti di sarada menireang ciang-ciang tes kalaluar tina rungkun ting carelak atuh para mitra
harita keneh Kalajaya gegernengan nyarita anu maksud nama sejarah cika-cika orang tutas nyarita tuluy ngadua lalai jeung kalong geus mimiti tinggarapa kaluar tina tempatna rek neangan hakan anu teu kanyahoan reup sabudur madhab ngabeleg-beg kateureuy ku mangsana peuting ciang-ciang jeung cari cangkas kitu jangkrik geus disarada menibala leger tapi teu lila ray-rayan caang horeng bulan geus kaluar beuki lila cahaya beuki cekas akhirna ngebrak lir ti beurang kimenon teu sabaraha keung teuing sabab caang bulan sakapeung cahaya bulan teh melempem kahalangan ku mega sakapeung ngebrak ngan kitu jeung kitu bae kaayaan cahaya bulan peuting harita bentang baranang ting karetip ting carelak rieg lemah karasana asari riegan atuh kimenon meniteu sirikna ngarempod malah boga timuru pantesna aya lini nyedak kapeutingnakeun manuk kuncuing meningelak siraheun pisan dina tangka caringin ditumbuk ku sora manuk Korea manuk bueuk kekuak-kueuk siga nu ngalokan kana sora manuk kuncuing heuleut sawatara menit lemah karasa ngarieng meunang 3 kali samalah ku ayeuna make kadenge sora nu leumpang gublag-geblig keur kitu datang sora tanpa jirim kadenge ku kimenon sora lalaki geus kolot dina cumaritana mening ngagali nengki bagea Kalajaya incukula syukur ku kaula ditarima anika geus bisa datang ka dieu memang anika kasebut jelema jujur nu tara jalir janji tara sulaya udar tina tali gadang ayeuna anika geus waktuna mulang Kalajaya wayahna di mana anika geus mulang ulah rek ganggu ka seueur putu kaula malah kudu bisa ngaping ngajari segera kaluarkeun ilmu Ratu Giri teh kitu nu kadenge ku Mang Menon atuh kimenon begitu puguh rarasaan sabab ngareunge anu ngomong eueuh jirimna ari katamah-tamah jempe anu nyarita selengseng kambe bau menyan para mitra meniasa angin-anginan malah ditambah ku bau menyan deui bau eta bau kembang meni angin-anginan keur keung tadi kersakeun tina dahan caringin aya nu murag meneran pisan kana punuk karasana camewek atuh kimenon ngalenyap kalawan kontan turna ngeleper si horeng anu murag tina dahan caringin kana punuk teh cakung da buktina luncat deui tina punuk buka jam sabaraha harita nganu jelas geus peuting malah geus kadenge sora bangkong jeung bancet disusukan nu pernah teu sabaraha jauh ti eta kuburan Mbah Raksa Bumi cahaya bulan beuki lila asa beuki ngebrak kalawan katingali rajegna tatangkalan nek atuh aitas ngame kemang malati ari les aki Kalajaya leungit tanpa lebih hilang tanpa karana kalawan teu kanyahoan ka mana losna padahal aki Kalajaya aya hareupeun sagara jeung kimenon tapi teu kanyahoan korolosna teu matak aneh lamun ceug kimenon ngerasa kaget jeung reuas ku ayeuna aki Kalajaya ngadak-ngadak leungit sed menon diukna ised-isedan ngadeuketan sagara nu keur melenguk bangun anu husu naker pok kimenon nyarita setengah harewosan Agus ari eta ari ieu ari si Aki kemana Gus si Aki eueuh Gus pokna atuh sagara nemalan setengah harewosan duka teuing Mang da ku kuring teu kanyahoan tapi keun bae ulah geru Gus yo urang balik bising kuonam mumpung jang bulan deh ceuk kimenon ngajakan balik sabab ngarasa sieun ku ayana aki Kalajaya ngaleungit si horeng aki Kalajaya tilem pindah alam disangkana ku kimenon jeung ku sagara mangawatak aji halimunan cicing Mang tong balik kuring can meunang ilham wayahna sing kuat lah si Agus mah kuat kumaha hate Mang ni Ratu kieu tutunggulan asa teu puguh rarasaannya kesang badag kesang lemut meni remas kieu kimenon keukeuh ngajak balik memangnya para mitra kimenon meni ngesang ngoprot meni ngorolok lain bobodoan kesang badag kesang lemut lain bobodoan para mitra ngoprot sakujur awakna biritna oge geus meni kokoplokan karasana ku Mang Menon para wargi sadaya muka cida mawa keungna ku ngadenge sora manuk uncuing jeung manuk loklok
Heuleut 5 menit sanggeus Kimenon ngangajak balik ngong aya sora nu nyarita teu katinggal jirim. Sedeng soranana menisa sora pisan jeung Aki Kalajaya pokna teh kieu. Agus, Menon, hampura euy bising aya kasalahan nu karasa jeung nu teu karasa ku Aki. Oge hidup ulah rek sieun-sieun, ulah rek ngarasa kaget Aki ngiles di hareupeun aranjeun. Wayahna ku Aki ditinggalkeun salalawasna sabab dina peuting ieu tanggal 12 Mulud waktuna Aki mayar janji. Bejakeun kasih Nyai Aki hampura lahir batin kalawan diduakeun ku Aki masing pinangih jeung kajemaran. Ngan wayahna dina poe sukula araya di imah gancang parina sabab Aki geus pindah alam. Bisi hidup hayang ningali Aki ku Aki ayeuna di tembongan. Man poma ulah ngejat ulah sieun-sieun da moal naon-naon. Di mana hidup aya karerepet janari tengah peuting calukan Aki. Seug ayeuna rek manggihan heula hidup. Kukituna carita nu aku resa sora jeung Aki Kalajaya teu kungsi memenitan ana langeor ti beulah katuhun Kimenon ngalangeor macan meni kumpai jeung coreleng buntut ngangsar kana taneuh lenyap hate Kimenon ngalenyap meni ampir-ampiran rek ngejat awak Kimenon meni kawas anu muria ngadegdeg kesang badag kesang lemut masihan sakujur awak gaur macan disadanga gaur sakali les leungit eueuh tapak-tapakna acan. Si horeng si mana horeng Aki Kalajaya tilmna jadi macan tutul. Harita Kimenon noelan kana tuur sagara bari haharewosan kitu tatag. Bagus. Gancang. Aduh. Gancang urang basuh balik. Mang asa teu paeh teu para rubuh teu pugu pikiran Agus gancang urang balik ceuk Kimenon bari ngagebig-gebig tu urang sagara keur kitu gaur kadenge sora macan disada 2 kali ngagaur meni asa handaruan jeleng macan tutul luncat kana siraheun sagara. Kimenon poho di temah wadi manehna ngakulepah kapaehan taksiran baluas samarukna macan tutul rek ngerekam maneh. Geus kitu mamacan kajajaden teu temong deui malah teu kadenge deui ngagaur taksiran terus ngejat. Waktu macan tutul ngagaur bari ngaluncatan kana sirah teh hareupeun sagara aya baju kampret bodas jeung calana pangsi katut iket nu tadi dipake ku Aki Kalajaya. Mang Menon linggem ya. Ya Mang Menon. Hayu urang balik ayeuna ya. Mang Menon ya. Mang. Sagara ngaguyah-guyah awak Mang Menon. Meunang setengah jam Kimenon kapaehan kulisik lilir tuluy beungeut kana beungeut teu sagara. Atuh sagara pokna. Ieu ayeuna urang balik Mang. Sok geura hudang ya urang balik. Korejat Kimenon ngorejat bangun reuwas tuluy luak lieu kalawananya haharewosan. Kemana meong jagus? Wah ini ayeuna mah. Ceuk Kimenon tina bakating ku sieun nyebut ge meong para mitra. Atuh para harita teh. Maeong cenah mah. Nyebut maeong. Geus eueuh ayeuna mah urang balik. Teh mah sagara bari nguniang nangtung tuluy baralik. Sedeng Menon mah sajeroning keur leumpang teh. Panon teu oleh culang cileung bae. Atuh meus-meus kedebut labuh teu kitu cetruk ti tajom da eta balangah teh sanggeus deukeut ka imah sagara nyarita laun. Mang komatnya di mana geus ka imah ulah rek carita perkara si Aki bising si Nyai reuwaseun di suku kuring dicaritakeun ka si Nyai dan ieu pakean si Aki simpen ku Mang ulah kanyawan ku si Nyai nya. Moal tuh Gus sanajan kabah Sukri ge da moal carita Mang mah temak Menon kalacat unggah katepas kalawan sagara keketro kana panto bari ngagegero Nyi Sarikaya nu keur tibra. Nyai buka panto ya Akang Nyai. Pokna kabeneran Nyi Sarikaya lilir korejat hudang sarta ngagero ti kamar. Saha? Akang sok gancang buka pantona teu kuat ku tiris. Tema sagara geus kitu kakara Nyi Sarikaya kaluar ti kamar tuluy ngalaan tulak pantos sarta dibuka.
wayah kumaha teh Kang? Tanya Nyi Sarikaya bari menerkeun gelung udar. Nyayawan sejenar litik masugan. Tema sagara bari ka jero samalah Kimenon mah meuni gancang miheulaan. Upi Aki ka mana? Nyi Sarikaya nanyakeun. Aki mah di ditu keneh ngan akang jeung Menon ditita balik ti heula. Sagara ngabohong bari teu ngareret ka Mang Menon anu keur minum taksiran ngaleungitkeun kareuwas. Teu kungsi ngobrol naon-naon sagara tuluy ngampi ka kamarna kalawan cucu-cucu disalin ku samping. Ari pakaian Aki Kalajaya harita disimpen ku Mang Menon hanapeun samak nu keur dikadengan ku manehna. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu teu kungsi ngobrol naon-naon sagara terus ngampih ka kamarna kalawan cucu-cucu disaling ku samping saru. Ari pakaian Aki Kalajaya harita disimpen ku Kimenon hanapeun samak nu keur dikadengan ku manehna. Reup Kimenon sare kitu deui sagara meuni teu kuat ku tunduh. Isukna kira-kira wanci haneut moyan. Kimenon ngadon ngalange di golodo kituna teh meuni siga nu jararauh panindeungan. Paroman alum beda tisasari sedeng hate inget gebeg dina kejadian penting tadi waktu jarah ka makam Mbah Raksa Bumi. Nu jadi gegebegana mah ku perkara Aki Kalajaya tilem tur jadi maung ka Jajaden. Heureut sawatara menit torojol Nyi Sarikaya norojol sarta nanya bari ngangais budak tas di mandian. Ari sagara keur meresan pakaian kalawan diasup-asupkeun kana koper seng nu Aki Kalajaya. Sedeng Nyi Sarikaya teu nyahoeun sagara salakina keur meresan pakaian. Disangka nama masih kene ditampian Yesus sarung. Muni aya ku anteng eta si Emang ngalamuna. Mikiran naon, Mang? Na mikiran mah arsia sieun teu kajodokeun. Atuh si Emang mah. Cek Nyi Sarikaya ngabanyolan. Bari gek diuk dina babalean. Ye, si Nyai mah sah nu mikiran Marsia. Da Mang mah teu mikiran naon-naon bari oge. Tema Menon bari unggah. Eta we meni katinggalin aku abdi siga keur ngalamun meuni anteng. Meuni anteng naker nya Mang ari si Aki nah can balik keneh sakieu geus beurang moal tutuluyan mah kitu ngabungbangna kanu jauh. Nyi Sarikaya nanyakeun Aki Kalajaya. Barang rekpok bisa dijawab kaburu sagara norojo ti jero kalawan nanya. Saha nu tutuluyan ngabungbang kanu jauh teh Nyai? Mun si Aki wireto sakieu siangna teu acan mulih wae. Tema Nyi Sarikaya gek sagara diuk ngarene. Ari Mang Menon harita baluar balieur siga nu pura-pura teu merhatikeun kana pertanyaan Nyi Sarikaya ongkoh sagara kaburu norojo. Mancing ka ieu ka Abah ka dieu heula kitu sakedap sangem abdi. Ceuk sagara nyebut Aki teh maksudna mah ka Bah Sukri dume Akina. Teu hararese para mitra kumaha teu Mang Menon ka jero kalawan ngageroan Bah Sukri nu keur siduru. Waktosna se